Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Agus. Kata-kata hari ini seperti biasa ya. Kalau kita mempunyai sawah, kalau mempunyai sawah yang banyak seperti saya ini kan banyak saya sawahnya. Jadi kita gitu biasanya tuh orang ya, biasanya ada timbul patah kata bahasa gini ya. Kalau misalkan punya sawah, terus akan datang hari eh, di mana lagi padinya atau penanamannya akan segera dimulai. Biasanya seperti ini ya. Ada kata bahasa seperti ini, banyak saya yang dengar. Jadi cenah kurang tuh cenah sawah tuh cenah lamun muruhkeun ya. Wah, sabaraha taulah kitu nya. Urang mun bisa manya, arek leutik, arek gede, arek lega arek kumaha. Jadi urang kudu bisa muruhkeun. Jadi soalnya kieu ya, aya nu teu boga sawah, sarua hayang dahar. Berarti merenan kecoa. Hayang dahar teh mun teu ngabedug, mun teu ngabuburuh di mana? Tak gitu. Jadi ulah loba kasih ieu. Wah cenah ieu euy sawah sakieu legana lamun buburuhaneun, lamun diburuhkeun sapertina sakumahaeun. Tah urang ngebolah boga ilmu seperti kitu. Buruhkeun we. Kan urang lamun misalkan bingungnya, heuh, mahal tuh euy. Ongkosna ngobrol heula. Ka tukang macul ngobrol, daek dibayar sakieu. Kumaha teh dibere dahar. Tah sabarina anu kitu ilmu anu kudu dipake mah. Lain ieu mah ngomong teh, wah, euy urang sawahnya boga saeutik lamun diburuhkeun sabarahaeun ulah. Yeuh, urang boga harta bana, lega sawah, digawe ku sorangan, urang ripuh. Ripuna kieu, nying, lamun meneranana kan aing ngaran panen mah atau napi ngaran papelakan mah aya gagalna nya, aya alusna aya henteu. Tah, dipigawe ku sorangan pan ripuh. Heeh. Jadi tungtung nama kan apanya? Tah, lamun nitah batur mah kan eta pasti mana mahena maraban keluarga nah ngadoa. Kan pasti ngadoa. Insya Allah merenah lamun tulus mah dijabah teh ami jeung kami rame. Jadi nu teu boga sawah, anu boga sawah ngilu bunga. Jadi ngilu sibuk, ngilu migawe nya kitu nya. Kade nya arek kako. Kade terutama ke bangsa kolot tah. Urang nya teu teresep teh ngomong seperti kitu teh. Teresep ramekeun lemur teh, ramekeun pan urang teh boga rasa keramaian. Jadi urang teh kudu lepas lah, kudu luas. Bingung cenah mayarna. Nah, pasti oleh bahasa kitunya. Ku sangu atau mayarna, ku parena, ku beasna kan bisa kitu ai jeung salemur mah jeung tetangga. Ulah nitah batur heula, dulur atuh kumaha lah. Ramekeun atuh sambil ngopi sambil naon tah kitu nya. Kadenya yuk trik-trik kebiasaan seperti itu geus ngalir. Geus tersebar nya di seluruh pelosok kampungnya. Tak baheula mah teu kitu guys. Baheula mah tah enak geus eueuh. Program baheula teh adat-adat baheula kolot baheula teh geus eueuh. Jadi hayu ayakeun deui nya. Jadi urang tuh lah intina mah sing puguh lah ngobrol nya. Sing punya rada ambisi eusi gitu nya. Sing punya rada ambisi eusi, sing masuk di akal secara batin, secara logika, secara cerdas gitu. Nah memang ketangnya. Memang kalau masalah bicara cerdas, memang gurunya, bangsa guru cerdas, otaknya cerdas. Tapi kan mainnya tetap sanajan cerdas, tetap anggar ngalamin ripuh, bingungnya, kayak gitu. Jadi jelema mah kabeh ge aya kekurangan, aya kelebihan, aya ka gitulah seperti itu. Pokoknya mah intina mah kadenya teman-teman, kalau misalkan kita punya pekerjaan seperti di sawah atau napi di darat. Jadi kita itu jangan lupa untuk mengajak orang, siapa tahu kan di sana siapa tahu kan ada orang yang nggak punya kebun, nggak punya sawah, tapi ingin makan sama, tapi ingin mempunyai pekerjaan. Kalau kita nggak menawarin, itu kan kita itu sebenarnya ganjarannya banyak teman-teman. Kita bisa apa ya membantu mengasih makan, memberikan pekerjaan itu sangat berharga. Itu ibadah yang banget bagus ya. Ya, ayolah, bukalah ilmu batin, bukalah ilmu apa namanya menolong sesama gitu ya. Jadi
ulah boga rasa lah lamun muruhkeun cenah ieu teh sabaraha ulah boga pikiran gitu goreng ya teh pikiran gitu teh percuma urang boga rasa apa keagamaan apa gitu artina artina apa urang paham karena antara bener jeung salah anu naon anu dipigawe teh anu salah nu kumaha nu bener nu kumaha urang apa tapi urang kebiasaan anu seutamana anu ngahiji jeung salemur ngahiji jeung tetangga atau ngahiji jeung kahirupan atau ngahiji urang anu di alam dunia itu loba anu ditujuan anu loba anu kudu diasupan loba anu kudu dirasapi gitu loba jadi urang teh kudu bisa di dunia itu yang ngarame memperluas ratan tersenyumnya berbanyak orang. Oke dan sekian terima kasih. Kurasa ini sepertinya cukup sampai di sini ya penjelasannya. Jadi inti nama kianya lamun orang boga sawah, boga tanah di mana-mana hek aya pigaweunana. Ulah boga rasa pokoknya ucapan wah lamun buruhun ka batur mah sabaraha ulah boga pikir buruhkeun aya duitna. Teu ku duit ku sangu ku beas ku naon lah patuker supaya rame jadi kan jelema teh di dieu teh aya nu teu boga sawah tapi hayang dahar sarua anu teu boga eta kitu kan teu puguh jadi urang kudu luas lah memaca baturnya da urang kan malah ka mana hanger dikubur ku saha ku batur digeburuskeun teh ku saha ku batur urang mah dunya sementara guys sanajan sawah lega di mana-mana tanah di mana-mana urang pangkat alus bahkan terhormat ditilaina ku jelema dan akhirnya akan tergubur naon anu dibawa kur tiba kain juga apa udah dibawa naon jadi hanya sebatas ditunjuki hanya sebatas ditinilai ku jelema deui di alam dunia batak urang hayu bang berlomba-lomba supaya urang boga rasa akur boga rasa bangkit boga rasa beda muncul gitu nya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permius.